Ayah hiji awewe gelis terang karena gelis. Eta awewe ke rumah gelis kata mah bisa ngaji. Teu daek katemong pamenteuna lamun lain ku salakina. Teu bisa katemong Pak anggota badannya terkecuali oleh suami. Itu hiji awewe patuh sieun ka Allah. Lamun teu salah sim kuring menang ieu riwayat tina kitab Dzurratun Nasihin. Ai salakina tukang bakul terang kana bakul. Tukang boboko, loa, hihit tah anu aya tah bieu tadi geber-geber. Ai pamajikanana sobar tawakal ka Allah. Pala hadirin. Ai tukang bakul dagang nak ka pasar lamun geus meunang 1 kilo beas balik. Asal menang 1 kilo beas mulih. Ditaros ku bojona. Saur bojona Kang, naon sababna akang lamun geus meunang 1 kilo beas balik? Dijawab ku salakina, ieu basana Neng. Sok sieun teu kaboro salat berjamaah zuhur. Kahiji, nomor kaduana akang teh nyaah ka Neng beusi lapar manten. Eta hiji lalaki ku patuh kana urusan ibadah. Lain sieun ka paneurian waktu zuhur, sieun ka paneurian berjamaah zuhur. Ai urang sok berjamaah lamun salat sok. Syukur we. Pala sadere. Anu akhirna kumaha? Tiap dinten ngan kitu we eta si jalmi teh asal menang 1 kilo beas mulih. Sebab sieun teu kaboro salat berjamaah zuhur. Barang dina hiji waktu pala saderek ieu si jalma teh tukang bakul, tukang boboko can meunang beas. Aturan geus balik can bisa balik. Ku sebab can meunang pamajikanana aturan geus dahar can dahar. Salakina aturan geus balik can balik. Eta pamajikanana apa daekeun ceurik awong-awongan atawa nanyakeun ka tatangana salaki kuring di mana ayana henteu. Kulantaran sobar tawakal ka Allah asup we ka kamar sadere. Ane prok di kamar bari ngadua ka Allah, Gusti muga nyalametkeun kacaroge abdi. Gusti muga nyalametkeun kacaroge abdi. Gusti muga masihan kasobaran kacaroge abdi. Aturan tos mulih teu acan tiasa mulih. Ngadua ka Allah Pak, hiji istri anu sobar tawakal. Panai urang mah nya sok sekaopan telat seetik nyabunya. Hawana teh ambek we kacaroge. Ka unggal tatangga ge mani sok nanyakeun. Ya, Mang, teu manggih bapana barudak. Keur naon kitu geus beurang kieu can mulih. Ai salakina dulur anu aya di pasar lantaran can meunang beas. Ceurik deui ngadua ka Allah. Gusti muga masihan kakiatan kacaroge abdi. Gusti muga masihan kasobaran. Aturan abdi tos mulih. Ayeuna teu acan tiasa mulih. Kapaksa eta si tukang boboko teh salat berjamaah zuhur di masjid nu aya di pasar. Barang beres netepan para sadere
sobar we tukang boboko tawakal ka Allah teu kacaritakeun si tukang boboko kacaritakeun pamajikanana nu geulis nu aya di imah aya rombongan pamuda-pamuda cek rombongan pamuda-pamuda barudak eta nu boga imah teh geulis ngan teu bisa nemongkeun pamenteuna lamun lain ka salakina ayeuna aya kasempetan salakina eueuh balik beteungna lapareun urang bawakeun kadaharan mau tidak mau jelema lapar moal teu kaluar temong kageulisanana pikiran pemuda ieu bener cocok cenah Pak kuring ge hayang nyaho kana kageulisan eta awewe maleser kadaharan eta barudak pamuda teh anu maraha eta kadaharan teh dibawa ku pamuda nu karasep ka imah nu geulis barang dongkap ka bumina eta barudak pamuda nyangakeun uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam nemalan di jero we tadiri sugan katemong henteu punten we cenah nu kasep pamuda-pamuda aya naon dongkap ka bumi teteh teh aya naon jawab pamuda-pamuda nyangakeun oleh-oleh hatur lumayan suami teteh teu aya mulih bilih can barang dahar mangga katuangan nyangakeun teh kumaha eta nu geulis diperhitungkeun sanajan beteung aing lapar aing kaluar tanpa izin teh nu jadi salaki dituntut aing ku Allah teu sanggup tanpa izin ti salah jeung aing cacahan jeung nu lain mahram suraseuri kumaha hukumna lapar mah lapar we cek nu geulis teu sanggup nemalan we di jero ngirim surat keluar nu kasep pamuda katampi kudua panangan ngan ceuceu sanes nampik canak deui we kadaharan sanaos akangna teu mulih ge patuangan mecekap sama sakali marulih deui we barudak pamuda teu neh nyobuuk salamar acak sumawona kana anggaotana eta nu mulih eta awewe tanpa izin ti salaki teu wani keluar ai urang sok kitu ibu sadayana darak-dak we urang mah nya heueuh ibu ngaku kabehan di Bogor ge kitu tanpa izin guarak bae ieu mah henteu laju salakina ge bener ai itu mah secara urang pantes teuing pamajikan sok tara menta izin urangna ge sok neor pamajikan mah ngap-ngapan urang mah gapleh sapeupeting terkadang ngoloyor ka bioskop bener gitu ieu mah tukang bakul pamajikanana keur mah geulis kata mah sobar bener lalakina oge kulantaran hayang meunang beas kapaksa ieu si tukang boboko ngider mawa tanggungan anu sakitu gedena Pak loa boboko nyiru cecempeh macem-macem ngaracak we cipanona turun sedih sambil manehna sedih inget we kana maca sholawat Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar watil yaqil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina
Muhammadinil Mukhtar wa alihil afhar wa ashabihil ahyar adatani amilahi wa ibdoli gareot teh lamun tos nyanak eta shalawat mukhtar tingalikeun bandungkeun bandungannya Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar watir yaqil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil afhar wa ashabihil ahyar adatani amilahi wa ibdoli kulantaran kesang luut leet panas si tukang bakul teh ngareureuh hanapeun tangkal korma ngear be maca sholawat sedih hayang geura balik ka mana ieu ngider Pak ai barang nyileuk ka belah wetang aya gedong 7 tingkat ai nu boga imah geulis lengoh ditenyo gidigna meuni gidig ringit ditenyo lengkahna lengkah perak kepatna meuni singkaretip cek nu bohong teh mah metak ti soledat kutu dijalikeun tuma geulis gedongna meuni 7 tingkat kadenge suara tukang boboko manggil babuna bibi suara saha ieu kuraos-raos teuing duka teuing cenah nen bibi mah teu gaduh rereungeun geura bibi kupingkeun ieu ngear we si tukang boboko teh Pak ya Allah bibi itu geuning tuh jalmina mana nen tuh keur ngiuhan oh leres tukang boboko bibi panggil cing neng rek balanja gitu panggil ku si babu mang dieu mang dieu alhamdulillah cek tukang boboko aya 2 liter mah ye sagala rupa ge air rajin mah aya we gareo tanggungan di bawah Pak assalamualaikum waalaikumsalam calik mama sanes ibu nu rek balanja mah neng cenah aya nu geulis di kamar ayana urang laporan heula nya mah bangga cenah ibu neng ulah tukang bakul tos aya di payun mangga bade balanja mah alasan tanu geulis pokna teh bibi bejakeun ka tukang bakul neng teu damang ai meser mah bade wayahna we ka tukang bakul teraskeun we kalebet tanggungan canak kitu bi kalayor si babu teh mama kula punten we neng teu pati damang ai balanya mah bade piwarang teras we kalebet tanggungan di canak mah masya Allah cek tukang bakul menyadagang kajero imah bibi alah wayahna we mamang kudu nulung kanu butuh nalang kanu susah wayahna we aduh cilaka ieu ai teu daek hayang geura balik ya hayang geura menang beas apa boleh buat geus lah punten korosak beu dibawa ka jero tanggungan datang ka jero gedong tukang bakul ngahuleng we ieu kunaon aing jadi master di jero imah ieu asa ngimpi mama tunggu di sini ya iya Bu laporan deui si babu kanu geulis neng mangga tos aya di lebet ayeuna mah alasan deui bae mama
neng damang tedamangna teh wales nyangkin repot teu tiasa mapah-mapah acan wayahna wae ka tukang bakul bibi teraskeun ka kamar. Masya Allah. Balik deui si babu mamang neng teu tiasa mapah nggak bisa jalan cek Malayu piwarang teras wae ka kamar mamang. Masya Allah. Kamar mana bi? Kada gelo menyadagang ka kamar. Mangkaning tanggungan kalwa-loa segala. Waduh. Wayahna wae mama. Aduh, ai teu daek aing moal meunang beas. Ah, pa boleh buat geus. Punten porosak be ka kamar. Eta datang ka kamar bingung tukang bakul asa ngimpi asa ngalinur kunon jadi aing ngider ka hareupeun tempat tidur. Manggawe tanggungan ngabegege hareupeun ranjang geura pikiran. Eta nu geulis barang nenyo tukang baboboko geus ka kamar luncat nubruk panto cetrek ngoncikeun panto. Si horeng nu geulis bogoheun tukang bakul teu ngeuh. Nu metak urang oge wayahna nu metak dina pangajian awewe jeung lalaki nu lain mahram sok dipisah beusi teu ngeuh model kitu. Alah Pak Ustad pan abdi mah budak tarawan keneh ngahiji ge jeung aki-aki nu geus kolot sapirakuna. Heueuh ai maneh manu parawan moal bogoh ka aki-aki beuting mah aki-aki meletet bae ka maneh kitu. Saha nu nyaho? Bener ya banyak. Ieu ge tukang bakul teu ngeuh si horeng nu geulis bogoh. Ai pokna teh nu geulis mamang Banjar Karang Panglayungan anyar Pinang. Di mana kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan mamang? Tungkul wae tukang bakul. Nemalan di belah kulon. Oh di paling kulon tos lami mamang icalan di ngongora amek meureun sugan ngareret kanu geulis najis tungkul we mamang hampura we nengnya ai ieu bobokos sabaraha artos mamang alah 100 neng 200 we nya mah. Alhamdulillah. Cek tukang bakul ngagemol aing balik ieu. Titak 100 make rek mayar 2. Ieu loa sabar duit mama 200 neng ala 400 we nya. Alhamdulillah. Kipas hihit dah. Sabaraha mama? Alah paling ge 25 nen 50 nya mah. Alhamdulillah. Sadayana dileuwihan bae. Cek nu geulis ayeuna mah kieu mamang neng balanja moal tanggung satanggungan BKB sabaraha ye. Mun cara duit ayeuna mah paling 5.000-an neng. Alah 10.000 we nya mah. Alhamdulillah. Mangga nyangakeun sing awet di anggona geulis mamang nampi artosna. Cek nu geulis moal waka dibayar neng rek nanya heula mamang lamun geus dibayar nek terus ka mana mang? Ye cek tukang bakul nek balik ai kitu. Cek nu geulis mang saya bobo heula we sakedap mah. Tukang bakul teu ngeuh tetep we ngajawab mamang mah tara hees di beurang neng. Mamang masuk keliling we cenah ngider. Tara tunuh mamang mah tara. Alah si mamang mah kos budak leutik. Teu daek sare ge sare-sarekeun we cenah mamang. Ye cek tukang bakul ai molotot bae kumaha heesna. Teu tunuh mamang mah henteu. Alah si mamang mah meuni teu ngarti cek nu geulis. Terus terang we mamang neng rek blak-blakan mah. Blak-blakan naon cek tukang bakul. Kieu mamang neng teh saleresna. Hoyong bobo sasarengan jeung mamang di dieu.
hayang bobo sesarengan mah kumaha yen hiji lalaki nu iman barang ngadenge kecap nu kitu eta awewe hayang sare babarengan kumaha si tukang bakul lalaki nu iman ka Allah ngujur cipanon ceurik basana geulis mamang mah asarapet bumi jeung langit nah anjeun teu syukur kana kanikmatan ti Allah dibere kagelisan sakitu gelisna gedong sakieu men pereng kalah kanek wani ngarempak larangan Allah Gusti gelis mamang mah teu sanggup sampai paeh mamang teu alah mamang paeh mah kumaha engke daek teu keukeuh tukang bakul mamang teu sanggup ngarempak larangan Gusti suka keneh paeh mamang lillahi ta'ala mamang paeh mah kumaha engke daek teu keukeuh tukang bakul teu kersa hiji lalaki nu iman anu akhirna eta nu geulis ngagoda terus-terusan ka eta lalaki ana bereset sataranjang mabuleungkeukan bereset sataranjang kumaha ieu si lalaki peureum si tukang bakul mun urang ngabeunta eta peureum sieun ka Allah mun urang ngabeunta tukang bakul mah peureum sieun ka Allah dulu mamang daek itu lillahi ta'ala sampai mati tidak mau tetap pinter nu geulis cek nu geulis lamun mamang embung ka neng nek dicilakakeun ku neng pikiran tukang bakul sot cilakakeun gelut wani aing nyilakakeun kumaha mamang lamun embung ka neng rek jejeritan cek nu geulis tatangga neng moal teu dararatang aya naon ku neng rek dibejakeun mamang belegug ngider atuh ka kamar ayo wah bahaya deh babak belur geus aing ieu tatanggana moal ngarti eueuh di dituna dagang ka kamar wah berabe ya awewe pinter ya awewe neng pan mamang mah dipiwarangku neng ka kamar sumuhun piwarangku neng ngan lamun mamang ngalaksanakeun kana kahoyong neng salamet lamun embung tenyokeun ieu tatangga mah terabeng aya naon ku neng rek dibejakeun eueuh ti dituna belegug ieu jelema asup ka kamar ieu ayo waduh berabe ge cilaka cek tukang bakul geulis tukang bakul ulah waka jejeritan insyaallah mamang sanggup ngan hoyong siram heula piraku mamang kesang luut leet kudu sare jeung geulis oh jadi mamang hoyong mani heula neng heuh teu naon da aya kamar mani aya gara bubuka pake celana buntung kaos buntung diasupkeun ka kamar setrek dikunci bibi beusi lolos kunci tukang bakul lain hayang mani pala saderek ngajerit maratan langit muntang ka Allah lain hayang mani neangan jalan kumbung ngarumpak larangan ti jero hayang kalu kitu lalaki nu iman mah ai ti urang mah lain ti luar hayang ka jero wah anak pamajikan mah ditinggalkeun bener gitu bener kasebelasan setan nyerobot wah tukang bakul mah ku sebab kasebelasan iman Islamna kuat ti jero hayang kalu urang mah lolobana ti luar hayang kaja wah berabe pala saderek teu aya jalan kapasa dibongkar ye mun cara ayeuna mah internet bongkar hanyat bisa kana tingkat anu kadua dina tingkat nu kadua sama sakali teu aya lawang ngunci kabeh kapaksa manehna gagarayangan kana tingkat anu katilu nu katilu tingkat sama sakali teu aya lawang manehna naik deui kana tingkat nu kaopat
barang datang na tingkat nu kaopat teu aya janela nu molongo teu aya pantun molongo langsung kana tingkat nu kalima sampai ka tingkat nu katu tetep teu aya lawak ngan aya lobang angin terang kana lobang angin erang-erang ieu erang-erang teh ageung Pak gede besar cek Malayu diuji ku tukang bakul lamun aing asup kana lobang angin bisa asup ngan iradana kahanap Masya Allah moal kurang ti 250 meter kurma eta imah luhur 7 tingkat katambah jurang kabelah batu teu aya naon-naon diperhitungkeun ku tukang bakul acak-acakan awak aing kumaha perhitungan kesebelasan iman Islam daripada aing hees jeung nu geulis tanpa pertikahan suka keneh ngarak-rakeun maneh lillah kesebelasan iman Islam kuat Pak suka keneh raga daripada hees jeung nu geulis tanpa pertikahan itu nu iman geulis hampura Gusti muga ngahampura dosa nu ageng jeung nu alit tega dulur ngaragrageun maneh Gusti muga nang tayungan muga netepkeun kana iman Islam abdi lol soloyong kokolemaran tukang baku ragad tina era utusan ti Allah malaikat langsung Allah utus malaikat sangat tukang bakul manusia nu iman ka Allah urusan Allah Pak lamun manusia nu teu iman ka Allah itu bukan urusan Allah kolemar model dihapit ku malaikat iragag model aya ragag lalaunan pan model kolemar sakumaha kahanap datang teh kos manuk eunteuk celek we kana batu persis manuk sugan ngajolongjong sugan rieun sama sakali alhamdulillah Gusti mah kawasa ragrag sakitu luhurna Gusti nyalametkeun alhamdulillah abdi salamet nu geulis iman anjeun ai kitu maka Allah geulis-geulis cek tukang bakul arokaya aing salamet ngan tanggungan tinggalun waduh berabe tanggungan si horeng nu geulis nangis pajeng babu bibi ka mana ye si mama duka teuing neng coba dipilari terus sama sekali teu aya ai ditempot teh kana janela ya Allah bibi itu geuning tuh dihanap geus aya mamang teu sangka si mamang aya dihanap mah hiji lalaki anu bener-bener iman ka Allah jalan mana mamang nemalan tukang bakul tihanap kana erang-erang bingung kana erang-erang neng kapupingna cenah kana erang-erang bingung bibi mah mamang hampura neng dunya akhirat si horeng hi mamang mah hiji lalaki anu bener-bener iman ka Allah mamang ai teu kersa mah bobo jeung neng teu naon-naon cek nu geulis da neng mah ngajak oge lain sabenerna keur nyoba kana kakiatan iman emang terhadap Allah teu naon-naon teu kersa mah mamang ngan ieu tanggungan bawa yeuh nemalan tukang bakul neng jariah wae mangawe ikhlas mamang pake sadayana neng jariah we ngengkrek we manehna balik daripada menang duit kalah katanggungan di jariahkeun ikhlas mamang sebab mamang ngaran-ngaran asup maka kamar deui teu sanggup neng sieun dikerem deui ngengkrek we
lamun model urang ge kitu duit nu aya minangkana isu pageto dibawa ka ketua masjid ye kebangunan Pak mangga we daripada kukuring dibalik teh mas mung sok sieun pake cepenope diambil sok sieun pake gaple mung uing geus jariahkeun bagis lah bener gitu bener hop jariah bae daripada kuring ka kamar deui mesin dikerem deui hop kuring jariah bae kana duit daripada kuring dibawa deui mah duka ka mana boa duit bakal datang bener gitu tapi dijariahkeun mah geus kuduhnya nyangsang leres kitu nya Pak tukang bakul tanggungan tinggalin baju tinggalin beas teu saleter-leteran ngucur we Cipanon inget ka bojona ngahariring sapanjang jalan emut kanu geulis kieu ngahariringna danati wa qadilna kikal badri ajmala fadhola puadi fil hawaki mudhalila kitu bahasa Arabna ai sunana kieu sunakeun ulah duh neng geuning teu nyana geulis lir bulan purnama jadi buah ati anami dedeh ka bina-bina mun teu emut kana qadar tinang tos ana teh sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung qadar kitu we tukang bakul yen teuing aya nu ngagoda nu leuwih geulis ge inget we ka mana si kucrit mah di imah teu kagoda henteu danati wa qadilna kikal badri ajmala fadholat puadi fil hawaki mudhalila duh neng geuning teu nyana geulis lir bulan purnama jadi buah ati alami dedeh ka bina-bina mun teu emut kana qadar tinang tos ana teh sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung qadar ngeunah pantainya Pak daripada lagu awi ngaramat mengenahan teh urang ge lamun memek sare ngawihan mana budak di tempat tidur ngeunaheun eta barang dongkap ka bumi hampir waktu maghrib assalamualaikum waalaikumsalam eta nu geulis di anjing candahar beuteung kosong sugan jamerut Bapak eta mah nu geulis keur mah geulis meunang dangdos alangah elengeh Pak bari pupun tayangan kacaroge dedeh teuing ukang neng hampura dunya akhirat bilih aya kalepatan Gusti teu dahar sapoe etah moro salaki mentak ti kabitaeu damang Kang alhamdulillah tos tuang neng teu acan lapar meureun lapar henteu Kang sedeng we cenah kitu kusobar tapi lamun urang kaum ibu di urang wah tulak panto joget geus ayo modar ku aing eta mah nu geulis kusobar ditahan we amarah teh kalah ka ngabebenyokeun Kang ai tanggungan ka mana cek tukang bakul neng ulah loba omong ai urusan tanggungan mah kumaha ngkewe tos salat maghrib rame lalakon tanggungan mah oh jadi rame Kang pabeulit geus dah tanggungan mah ngkewe dibejakeun ku akang tos salat maghrib hayu sakedap deui ge urang salat ya cek nu geulis Kang salat oge sok sieun teu husu ai di dapur teu ngebul mah nya cek salakina kumaha atuh teu aya olah keuneun geulis kieu cenah Kang
sanaos teu aya olah keuneun ge urang ngejoan we cenah nya. Cek salakina neng keusik eta mah jeung batu. Sumuhun da ieu mah keur lalagaan ieu Kang mamasakan. Atuh moal empuk-empuk 3 taun ge. Kumaha empukna? Sawios Kang da ngejoan. Heueuh atuh neng. Dituruban ku boboko meuni asa jiga nya nya upah. Ngebul beseengnya bener we cek salakina regreg urang salat yuk terus netepan maghrib berjamaah jeung salakina barang beres berjamaah eta salat tatangana pareum lampu neng bibi pareum lampu nyuhunkeun seuneu geulis katingalina si neng mah olah kene sumuhun bibi mangga we nyanak nyalira da teu dikunci abdi mah kapameng nuju wirida punten we atuh neng mangga bibi geret teu dibukakeun panto barang dibukakeun panto leuleus si bibi teu bisa leumpah sangu wadas ngagolak dina asupan ieu dihandap meuni sakumaha kasur mah ngeburia we sangu teh jeung daging meunang ngeureuthan insan surullah hayan surku dauhan Allah lamun sia nulungan kana agama aing pasti aing nulungan cek Allah kadaangan di surga dibahekeun kana asupan urang modelna lamun bener nulungan kana agama Allah ieu masjid nepi ka anggeus karena Allah ikhlas Allah teu bingungeun rek ngadatangkeun rezeki duka di mana bae wa yarzuqu min haitsu la yahtasib rezeki nu teu disangka-sangka bakal didatangkeun ka jelema anu bener-bener nguruskeun kana agama Allah. Atuh si bibi meuni gogoakan neng ya Allah ya Rabbi. Ai boga milik ka bibi meuni teu noel-noel. Ieu beas bodas amat neng ti mana balanjana neng. Wah, cek salakina berengsek ya si bibi ya. Neng nyinirin nama kita tuh si bibi sabalikna bodas ieu teh neng si make ngejoan ye aduh isin amat ye si bibi nyiniran bibi ulah loba omong ti kolong balanjana aduh neng da nya atuh ieu daging geledek teuing geulis ngeuretanana wah batu moal salah cek salakina ye waduh be moal empuk dagingna hese ulah riweuh-riweuh bibi neng bekeuk atuh nu geulis jeung salakina siling sedekeun we Kang ayeuna teh angkeut embu ayeuna ka ditu akang mah izin alah neng mah komo Kang neng si ngejoan izin ye aya neng mah moal izin akang nu izin mah neng teh kewajiban akang jika ditu teh angkeun ku neng mah moal izin gogoreng we akang teu naon-naon senang akang digogoreng bejakeun akang keur teu maju usaha beku kitu batu ge dikejo terus kitu hai itu dah eta nu geulis pokoronangan manehanana bari ngucur cipan bibi ulah diopenan rumaos neng mah jalmi teu gaduh bi kumaha atuh da teu gaduh nanaon neng ya Allah ye engal daging arageun teuing emeh bibi piraku aya daging bi ka dieu geulis barang dongkap leres kadaangan di surga ku Allah dibahekeun sebab berkeluargana bener-bener patuh nu geulis lulus ujianana kajen teuing beuteung kosong aya nu mere kadaharan teu wani tanpa izin ti salah tidak berani keluar tanpa izin dari suami salakina kitu deui lulumpatan mudag-mudag sebab sieun tinggalin sholat berjamaah doh kitu batur mah di Mekah ge nepi ka ayeuna kitu jam 10 geus lalumpatan ka masjid 2 jam deui ai urang mah ibadah ka Allah unggal poe waktu resan anu dipake nek kumaha meunang pitulung atuh ti Allah ibadah ka Allah waktu resan anu dipake
geus kadenge bedug kalah ka ngopi dulu kumaha engke we salat lohor marestan ngopi aya nu ka pasar heula hayu aya nu dahar heula geus nepi kana jam 2 lain buburu ka masjid ngarokok heula kumaha engke we salat lohor marestan ngarokok beres ngarokok aya keneh bae nyeuhil heula setengah tilu kakara Allahu Akbar restana waktu nu dipake ibadah ka Allah batur mah jam 12 waktu zuhur jam 10 geus datang eta ngaranna cinta teu beda urang ka kabogoh mesen di Cililitan atawa di lapang banteng jam 12 ai bener cinta mah jam 11 urang geus nongkrong di lapang banteng tapi lamun janji kabogoh nu dipake ka cinta jam 12 urang datang jam 3 bener moal laksana moal nah ibadah ka Allah hayang menang pitulung unggal poe restan waktu nu dipake mana bisa rek meunang bener ya banyak laju salatna ge make kaos kutang we Allahu Akbar sarua jeung ngajak tinyu ka Allah eta ka pasar teu wani make kaos kutang ai ibadah ka Allah make kaos kutang laju salatna ge garabag-garabag teu puguh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin malikum wurak dak debu ibadah garabag-garabag menang pitulung ti Allah moal dagang garabag-garabag menang duit moal nyemah kata tangga garabag-garabag manggih dahar moal assalamualaikum waalaikumsalam ye mamang nyabanya deh bayana we mamang dinas ya wurak deui cai ge moal manggih sia lamun nyabah hayang menang dahar kudu kumaha cing nyaho kana waktu memeh asa kejo urang geus datang nah cocok ngobrol dikasediheun morengkel urang dihawatireun mau tidak mau nu boga imah ngayakeun persiapan saaya-aya sebab ieu jelema memeh asa sangu geus nampura bae kira-kirana manggih dahar moal nah urang oge lamun hayang menang pitulung ti Allah sim kuring ngabejaan lamun subuh jam 4:30 3:30 urang kudu geus datang memeh waktu kudu geus da dengan pikasediheun urang hubungan ka Allah si beungeut ku cai mata kadanan bari ceurik menta dihampura ka Allah Gusti menta rijianu seueur Gusti abdi anjing terek ngeteng kangkung tuh serang blak-blakan muga sing untungna gede pasihan nu halal anu mangpaat Gusti dagangan abdi muga sing dipake karesep ku sadayana dulur abdi umat Islam osok menta kitu osok anak abdi muga sing saroleh hatena ti peuting leungas leungis sangkan urang menang pitulung ti Allah kitu atuh benernya Pak tah di Mekah mah kitu eta ge nu geulis mun cara sakola lulus ujianna laju salakina ge bener deui aya nu geulis ngajak bobo suka keneh ngaragrageun mah tuh lulus ujian pamajikanana teu dahar sapoe salaki teu mawa naon-naon daek maseaan henteu sobar we tawakal ka Allah kadaangan ti surga ku Allah dibahekeun kana ase tah dulur-dulur sadaya anu kuat teguh keimanan ka Allah nu maha kawasa teh kitu Allah anu baris nang tayu tah urang oge bapa sim kuring ngaduakeun ka masyarakat anu aya di lingkungan RT 13 RW 04 kalurahan Galur mudah-mudahan cita-citana laksana di Masjid Nurul Islam mudah-mudahan banjiran ku sedekah jariah ku para saderek alit maupun ageng sangkan mudah-mudahan laksana masjid urang tiasa katingal Pak saena insyaallah ya alam pembangunan mudah-mudahan tah dulur sadaya hayang anggeus ieu Masjid Nurul Islam hayang bener hayang hayang getol kana salatna hayang
lamun kusim kuring dibere jampen ada raek wayahna panjang setik menyepenya daek nurutan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maksakeun resakit we jampen aksakeun sampai di mananya Pak. Dah mudah-mudahan geus tisim kuring sakieu bae. Mudah-mudahan jadi pamatri oge di mana para saderek perlu ngupingkeun setel bae radio ka Agustina. Para saderek insyaallah ku Bapak hamangku dilaga sim kuring meureun pasti disetel di pamancar Agus tina tah eta jampe ulah poho-poho sakitu we ti sim kuring lamun hayang angeus masih dulu Islam mah sakeun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.